Wilujeng anjing barudak. Hidup ieu urang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 28 nepikeun ka 30. Dina halaman 28 nyaeta aya isi cerpen. Di dieu ku bapa rek di baca heula isi cerpenna ka imah babaturan. Waktu Ujang keur lempang di jalan kapanggih jeung Riko. Tuluy Riko ngomong ka Ujang, "Riko, hei Jang, rek indit ka mana? Meni nyorangah wae atuh, mending urang ka imah Ubay yuk." Terus Ujang ngajawab, Riko ieu arek andarkeun buku ka imahna Dedi. Nah, terus Riko ngajawab, "Buku naon kitu?" Nah, terus Ujang ngajawab, "Pangrumat bahasa Sunda jeung kamus bahasa Sunda da." Nah, terus Riko ngajawab, "Oh nya ari kitu mah lain sugan teh arek indit ka mana?" Nah, Ujang ngajawab, "Hayu urang bareng sakalian." Riko ngajawab, "Nya hayu atuh." Nah, teu kungsi lila terojol Pak Haji Mansur, guru ngaji Riko jeung Ujang ngaliwat ka lebah dinya. Ujang, "Assalamualaikum Pak Haji." Pak Haji ngajawab, "Waalaikumsalam." Ujang jeung Riko rek ka mana kitu? Meni siga nu rusuh kitu. Nah, terus Riko ngajawab, "Bade ka bumi rencangan Pak Haji." Pak Haji, "Oh kade nya di jalanna." Riko jeung Ujang memeh babarengan ngomong, "Muhun Pak Haji, mangga atuh." Pak Haji ngajawab, "Sok atuh." Urang jeung Riko, Ujang jeung Riko tuluy arindit. Ujang rek anterkeun buku jeung kamus ka imah Dedi, Riko mah rek ulin ka imah Ubay. Tah dina handapna pek lerepkeun 5 kalimat pangajak ditujukeun ku babaturan hidap. Gunakeun bahasa Sunda nu sopan jeung nu lemes jeung sopan. Tah berhubungan keur daring jadi teu usah. Dilanjut ke halaman 29. Tah dina halaman 29 bagian B nyaeta aya 4 gambar. Sok ku barudak lengkapkeun anu bacaan titik-titik eta. Misalkeun, "Hayu Rud, urang jajan eta." Terus Rudi ngajawab, "Moal pami jajan mah." Nah, seterusna ku barudak jawab. Terus dina handapna pek ayeuna ku hideup lengkapkeun gunaman di handap. Gunaman bahasa Sunda nu lemes jeung sopan. Tah dina handap aya hiji nepikeun ka 13. Dina halaman 29 nepi 30 ku barudak kerjakeun. Misalkeun nomor hiji, Yuda, "Irma, urang ulin yuk ka imahna Arman." Terus Irma ngajawab, "Irah angkatna." Tah gitu contohna. Terus ku barudak kerjakeun seterusna nepikeun ka 13. Amun tos beres kirim ka WA bapanya lewat Japri. Hartu nuhun.